kula keur ke Mekah teh ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi, zararah lah ka ditu, beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung, Pak Haji dari mana? Ziarah kemana? Ke Makla. Makom siapa tuh? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu siapa? Syekh Nawawi itu ulama Banten, saya dekat rumahnya, sugan kula nyana akur jeung urang mantak dideketkeun bae kitu ngabanggakeun, itu dekat dengan rumah saya, padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta aya deui. Geus kitu bae eta mah. Kenapa sih diziarahin? Oh dia ulama besar, karangannya banyak, dibejakeun kukula gitu. Emang udah jelas kitabnya bener, pan nang tangan kae. Wa kaifa tunkiru ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udulu dam'i wa saqdi. Sabada Gusti Allah ngajelaskeun sifatan-sifatan jelema anu beragama Yahudi Nasrani berikut munafik. Di dieu Gusti Allah rek ngajelaskeun masalah tingkah-tingkah mukminin anu asli jeung jelema nu mukmin anu murtad ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji dek jaritakeun jelema mukmin anu sejati kaimananana anu ku urang kudu dijadikeun contoh terus datang ka yaumul qiyamah. Nomor kedua dek nyaritakeun jelema anu babali kaimanan anu tadina iman ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Rasulullah kuari berbalik murtad jadi kafir deui. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Iyalah ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman, alladzina isim mausul amanu silahna wal mausul fi wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaqi sarwajin al mu'minuna wal mu'minat. Bahasana sahe jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana may yartadda minkum an dinihi saha jelema anu murtad ti golongan aranjeun kabeh an dinihi jauh tina ninggalkeun agama Islam kuari babalik ka agama kafir. Taeta tea fasaufa yatillahu maka isuk besok bakal ngadatangkeun Allah ka kaum nu kaum eta tea gaganti daripada jelema nu murtad yuhibbuhum wa yuhibbuna cintaeun jasa Allah ka eta kaum ge cintaeun jasa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ieu jelema murtad teh pancan aya. Jadi berarti ieu ngajelaskeun jelema nu bakal. Ai nu bakal makan isuk minggu hareup bulan hareup meureun di zaman Kangjeng Nabi aya keneh atawa sabada Kangjeng Nabi tos teu aya. Berarti ieu teh termasuk kana berita gaib. Kangjeng Nabi nampa ayat ieu nyaritakeun urusan anu gaib. Bakal aya jelema nu murtad kaluar ti agama Allah jeung bakal aya jelema istimewa anu nanjurkeun agama Allah neruskeun sepak terjang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encan ieu teh berarti ieu teh termasuk berita gaib, berarti mukjizat. Kangjeng Nabi nyaritakeun barang-barang anu gaib teh boro-boro ieu deui
paling sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun deh cacakan di jero kubur berita gaib dicaritakeun ku Kangjeng Nabi cacakan malaikat-malaikat anu aya di langit itu teka deuleu kurang diberitakeun ku Kangjeng Nabi keun tabak kuari kene isuk pageto mahsyarna mizanna siratal mustaqimna haudna neraka jeung sorgana geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Tak ieu teh ieu urang nu mantak darariuk di dieu ieu teh percaya bahwa engke di jero kubur disiksa. Disiksa ieu teh aing teh mantak aing hayang ngaji abeh ulah disiksa. Teh ieu teh sanajan henteu dibukaan ge hatena pasti sia-sia dibeuleum kajen kitu kajen kumaha kitu bae geus. Teu kudu ditanyaan deui sia mantak ngaji kunaon embung ka neraka. Pasti kos kitu teh. Tapi cenah urang Cikupa mah lain kunaon sia mantak ngaji kunaon janji jeung rangda beda tah mah. Mah sempilan doang gue gede nama tetap sieun ka neraka pan sieun ka neraka pan di nyaro ngaji nyieun neraka pan belum tak emang orang Cikupa mah paling-paling ya tahu sih tuh kan nah ieu teh urang teu kudu dicaritakeun hiji mun ditanya hayang sugih henteu hayang teu kudu ditanya pasti harayang sugih kabeh komo ieu mah potongan kredit kabeh hayang teu kudu ditanya nomor kedua sehat kudu ditanya deui tah maca Kangjeng Nabi kajen teh kumaha ge jelema hayang sehat bae ulah ditanyakeun deui geus pokona mah hayang sehat katilu hayang sorga pasti bae eta mah teh ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga mantak kahujanan saeutik nyilib pan hayang sorga ai macul bapan di sawah kahujanan ge tilok nyilib tilok padahal hasilna nyaho henteu hasil teh nyaho hasil nyaho henteu mun kuberit hasil padahal kamari sabaraha poe macul kahujanan tapi ieu ngaji mah jelas bakal dikawinkeun jeung bidadari nyilib nyilib kahujanan nyilib masyaallah tuh jadi berarti muliaan keneh macul daripada ngaji pan belon eta masyaallah lantaran orang mah pandanganana pandangan duniawi bae hayalana hayalan duniawi bae ukhrawi mah kurang teu kabayang-bayang nu mantak eleh bae tah nah supaya orang teger supaya orang mantep maka ngaji abe aya masukan-masukan jaai urang hudang ti peuting teh urang mah eleh kutunduh pan sebab duniawi pan urang mah teu kudang leng bentanya lang cenah cak kiai tenang ja puyeng geus kikian bae cenah kikian teh haji bae mikir nya tiris nya tunduh nya isukan pasti aing digawe pan ieu bahaya dula-dula deui anggel ngegepayan sini cak anggel teh sini wah atuh gegeurana dirangkul ku urang teh menyatulah dengan bantal teh lantaran pandanganna duniawi tapi lamun geus pandangan ukhrawi hudang ti penting kok tunduh ke ku aing sia tunduh awas ku aing sia dipeurehan gajen ku kumaha ku aing sia emang aing oleh ku sia tunduh di kieu-kieu ku nya ngopi heula abe ulah tunduh aing sia mantap ngopi ge awas ya ku aing tunduh kene nyieun boba diasupkeun hulu ka hayu sia tunduh teh wah tunduh aja dulu senang tangge set kacai tiris tinggal tiris tunduh tinggal tunduh sebab pandanganana aing mah lain naon ieu hook malam ieu moal kapanggih deui jeung aing wisuk mah lain deui nu malam ieu mun dikosongkeun berarti aing ieu kosong ibadah teu bisa aing mah tetep bae sorga aing daripada coglak maningan aing tunduh-tunduh ge salat sanajan 2 rakaat eta pandanganna ka ditu beda berarti mah pandangan anggel kabeh kaduluna ge lain deui atuh pan panaikan deui tahajud mah matana ge lain deui rada beureum ieu bacala lenghar matana aya nu belah ditu beureum nyeri mata masyaallah dina mata ge atuh bakal kadeuleu caian bae semu beureum oh berarti peuting atas hudang ge kajen kukumaha aya nu cenghar kieu mah potongan potongan cala lenghar geus kanyawan bae di mata ge tuh ya lain deui komo awe mah cindul oh berarti kasih carekan salah lagi insyaallah tuh gitunya nah 2 informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ka Kangjeng Nabi
hiji bakal aya jelema nu murtad, nomor kedua bakal aya nu nanjeurkeun agama. Masya Allah. Mata ya ayyuhalladzina amanu, cek Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, wahai jelema nu ariman, sakeureung deui bakal aya jelema nu murtad, hiji nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah. Mayyartadda minkum an dinihi, saha jelema nu murtad balik tina Islam ke agama kafir, ngajauhan agama Allah, ulah kaget Muhammad, fasaufa besok atawa bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka ku kaum anu indahna luar biasa. Allah resepeun ka anjeunna ka para kaum ngeresepeun ka Gusti Allah. Nah, jadi ayat 2 hiji bakal aya jelema nu murtad, bener bae. Telila Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah, dipundut ku Gusti Allah, mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui, mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi lah haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh ka kuari aya citra aya puri di dieu anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakieu kan maka atuh mangsia nyarah pan ada teh murtad gua. Ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah Nabi cek Sahibul Kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad, 11 golongan nu murtad ngan di zaman Kangjeng ayat 3 di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nangtaran ke Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah. Ya Allah, ya orang hitung-hitung muludan mah ya. Muludan ya mah ya, ngan teu make berkat muludanana. Emang potongan berkat mah lain deui. Muludan teh kudu make berkat. Mun kadeuleut cauna gede teteg diukna. Mun cauna nu laletik teh cau emak cau hansip, bangun jiduh bae teh keluar. Keluar deui. Ayat 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ke Kangjeng Nabi, bahkan lain sekedar murtad ngaku Nabi deui. Jadi aya Nabi tandingan jang mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi, tetap Allah nyeun tandingan Nabi, jadi jelema ngaku Nabi kadeleuna kurang bangkawara, emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari. Aya kiai anu teger teh pasti aya babandingna, pasti bae aya kiai anu teger, aya nu ngalembar jangan bandinganana. Engke ge masyarakat sendiri, masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli. Ti Gusti Allah sama kos kitu tah mah. Lamun asli negakeun agama, hiji tilok nyieun proposal. Asal kiai nyieun proposal, tandingan kiai tah proposal. Kedua, tilok dek nyen yayasan, komo dana Australia, komo dana ti Yahudi tipatikan memuadaikeun tama kos kitu mah. Mun aya tandingan kiai bener tama. Tandinganana tama geus kajen kumaha ge. Berdalih ka kaler ka kidul langgeng ku sia dalil nu jelas lain nanjeurkeun agama Allah hayang meuli innova tama kiai. Sakitu bae titik bae geus pokona. Kudu aya tandinganana bae kajen kumaha ge sebab boro-boro kiai deui cacakan wali bae wali loba nu ngaku wali loba nu ngaku wali nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka Syekh Abu Hasan As-Sadili ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi ka kitu Syekh Siri Siti Syekh Marufil Qurhi jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan loba mun cemooh ulah kaget boro kawali ka Kangjeng Nabi ge aya. Kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi,
Zararah lah kali itu beres jarah terus balik aya nunanya orang Bandung Pak Haji dari mana ziarah kemana ke Makla makom siapa tuh Syekh Nawawi itu siapa Syekh Nawawi itu ulama Banten saya dekat rumahnya Sugan Kula nyana akur jeung urang mantap dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta aya deui geus kitu bae eta mah kenapa sih diziarahin oh dia ulama besar karangannya banyak dibejakeun kukula gitu emang udah jelas kitabnya bener pan nang tangan kain pan jadi kieu ya juga lain akur gitu Masya Allah nyaduaan bae ya digang ngomongna ge ih kukula teh emang kenapa sih emang belum kenal dengan Syekh Nawawi nggak ada yang kenal kalau di Bandung sama Syekh Nawawi itu apa ya manusia biasa nggak jelas itu orangnya wah gelut tau lah ya ini mapan Mekah ditahan letak gugula ditahan udah gini aja saya kamu nanti di akhirat kita ketemu nggak sebaik ulah kacai baik nyana nurukeun baik pan di akhirat tapi mendang sama para poe nyana datang deui ngajakan ngobrol deui ngajelaskeun Syekh Nawawi gugula dijelaskeun teh dibacakeun dijelaskeun tentang kewalian tetap nyana teu percaya orang ka wali-wali barang diselidik kalau situ Bandungnya di mana Pajagalan jakin oh di situ mah banyak Persis ya mungkin Mas juga Persis ya mohon cenah wah tuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi tuh jeung batu cek urang teh batunya parah di dinya hampura ieu mah Mekah cak ulah teh Masya Allah aya beta pengalaman di Mekah kos kitu loba nu teu percayaeun ke para wali-wali Allah ulah aneh kuari bage kuari nu datang ka kula ulah manusia biasa Habib bae Habib aya anu nentang Habib nu nentang ka kula aya sekelas Habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Rajani atuh deuk nyaho di mana aing ngaji henteu naon teu mah ngan saturunan-turunanana doang nyana aya teu ngaji mah tetep bae kula pengalaman Habib bae aya nu teu percayaeun kana kawalian ngan lalaunan kukula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun mesti jamaah Habib cek kula teh anu jadi imam terus kabelah dina rada sadar teu cacakan eta bae geus teu paham komo atuh nu teu ngararaji mentak dibawa kurang haolan ngajelaskeun tentang wali hiji nomor kedua supaya orang kabeungkeut ku wali Allah abadi akhirat anu ngaku sakitu doang jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu Akbar teh jang geus hijrah hate urang mah moal aya awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator oh bermain Masya Allah nah kahiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawarah adalah Banu Mudlij roisna kepalana Zulhimar sebagai lakob ngaran aslina Aswad Al-Ansi eta jelema buang kawarah anu luar biasa tanabba'a ngaku nabi nya teh ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh urang mana eta urang Yaman wastaula ala biladihi nyana jadi pemimpin Yaman saat eta wa akhraja umala Rasulillah pagawe utusan Kanjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah teu kira-kira pan zaman baheula geus aya eta kos kitu ngamatak kata Rasulullah Kanjeng Rasul nyuratan melalui Muad bin Jabal Sahadatil Yaman jeung penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij apabila ada kesempatan segera hancurkan basmi langsung nyeun kekuatan setelah nyeun kekuatan diserang begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Ad-Daili setelah dibunuh
dibakar imahna, dibelum imahna, dihancurkan. Nyana segera ke Madinah, laporan ke Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin. Bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Dailimi. Hancur hiji. Nomor kedua di Banu Hanifah, ieu nu geus terkenal luar biasa, Musailamah Al-Kadzdzab tanabba'a. Musailamah Al-Kadzdzab ngaku nabi deui nyana, bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul Kadzdzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina surat kieu min Musailamat Al-Kadzdzab min Musailamah Rasulillah, min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah Al-Kadzdzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas, nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit. Kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana made jero hatena anu sujud di hareupeunna. Lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majis coba tolong tuduhkeun maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener. Aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ya geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae ki dinya ngising dinya kadia kan diusap ditiup cageun. Dek kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke Musailamah teh bogaan kamonesan. Ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut. Ditanya rukun wudu ke heula, ditanya rukun salat ke heula, ditanya ngridit halal, atuh lain kiai tah mah kuyai. Tah, atuh boro-boro ngaku nabi, ngaku kiai ge can aya nu percaya. Ngomong ngaku wali, ieu mah ngaku nabi, nu mantak dipercaya Musailamah Al-Kadzdzab seorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir. Mantak jelema rek kabeh percaya Musailamah Rasulillah. Musailamah Rasulillah kanu leutik dedeh kanu gede ngahormat. Mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana, mun aya naon-naon diusapan ku manehanana. Jelema teh asa diangkat, asa dijunjung, nu mantak dedeh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah. Eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah. Setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul, dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah, eta teh boga kaistimewaan sihirnya mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Di surat-suratna kos kitu tah artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula. Ba'du sesungguhnya tanah ini adalah sebagian untuk kekuasaan saya dan sebagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad. Wassalam Musailamah Rasulillah. Coba eta surat murikak bulu emang ada yang surat kos gitu, tapi dijawab ke Kangjeng Nabi fa'ajabahur rasul surat fakataba ilahi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah. Kangjeng Nabi langsung nulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah Al-Kadzdzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat ti Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap, bahkan akina kakap ieu mah. Amma ba'du fa innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah semata-mata. Yurithuha may yasha, Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam min Muhammadin Rasulillah. Eta surat, jadi surat menyurat pohara luar biasa. Orang malain kan surat orang malain, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig tak majakos gitu mah. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti. Di keheningan malam yang sunyi, ku dengar suara cecak yang aing balik di kangora ya.
wassalam Dedi Pasar Kemis make tanda panah sot dibaca itu orang menyuratan teh kos kitu balik tuh batur surat teh lain lalagaan luar biasa baca ku kang nah dua teh jelema ngaku nabi dukun nomor katilu ngaku nabi adalah Banu Asad ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae numantak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi segera Khalid bin Walid seorang sahabat anu gagah perkasa naik kuda dar berangkat ke ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad bahazama ba'dal qital kemudian langsung dibunuh nyana Masya Allah cek sakawal mah lari setelah lari sampai ke Sam di Sam benang kuki Khalid sanggesa benangnya menta ampun sanggesa menta ampun kulah mentah dihampura bejakeun ka Kangjeng Rasulullah kula mendesakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah nu mata kitu kunaon lantaran kula boga ilmu sihir detik ieu menit ieu saah ieu sihir kula deuk dipiceur tetep kula ndek iman ka Allah jeung ka Rasulullah salam kula ka Kangjeng Rasul bejakeun kitu amankeun kula ti harita nyana Islam nu luar biasa asup Islam deui kemudian Islam bagus dan mimpin Islam anu luar biasa tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh tak bae zaman urang tahun 2010 musodek masyaallah Gusti Allah doaku di Bandung Yasmin isin ngadengin naga Yasmin jadi nabi Yasmin teh Yasin teh turun ayatnya ka kula tadi namdek Yasmin eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas batu dicekel jadi perak ketika manehna ditewak cek teu aya jauh aya di ditu endeu kumaha atuh ta eta sihir teh bisa kos kitu kitulah mayyar taddaminkum andiri ulah kaget Muhammad di zaman anjeun ilu manusia ngaku nabi etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika dibaca ku orang Inggris dibaca ku orang Belanda dibaca ku orang Amerika Eropa Australia dan lain sebagainya Kangjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana mata kula kaget di urang ge sarua bae aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui manusia organisasi aya deui organisasi tandinganana aya deui anu hebat aya deui nu tandingan selalu kitu bae salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri col bae aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuh kuat apa henteu sih kuat apa henteu sih berbagai macam tandingan anak di level masing-masing di sekupna masing-masing mata ulah kaget Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi para wali bae aya nu nandingi para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid batama urusan zahir nu nandingan loba jasa komo zaman kuari zaman acak-acakan zaman teu jelas mana sih nu bener mana nu teu bener kabeh ngaku bener zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani di jero nurani moal bisa dibohongan cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru yang jelas adalah bir itu haram nu ngadengekeun nu tukang mabok goblok budak goblok bir cekna halal haram bego padahal nya lagi osok padahal nya lagi osok kan nu osok bagian nurani nama tetep bae nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka.
kita suka dia suka, nggak ada masalah tuh yang begitu mah ya. Lihat di sana, di mana, di Uni Soviet, sama suka sama rata sama senang, nggak apa-apa. Itulah agama yang bener. Kalau ada larangan-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu kadang kudu sok zina kiai bloon ada osok zina ke ngebloon kos kuari be aya kiai anu ngahalalkeun krit dibloonkeun padahal nyanan aja mobilna dua nang ngridit kabeh atuh geus kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan ketika aya jelema keheul ka kiai hate leutikna mah henteu nu sabenerna asal bisa bae kiai na kajeun aing mah dipake ka keheul ge setahun 2 tahun ka 3 tahunna henteu hampura nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah nah di zaman Kangjeng Nabi aya 3 nu nyata ngaku nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui. Ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah, 2 Gotofan kaum Qurrah bin Salamah murtad, 3 Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil, 4 Banu Yarbu, 5 Banu Tamim, 6 Kandah, 7 Banu Bakar bin Wa'il. Ieu adalah murtad pemurtad. Matak geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman mayartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabeh andini ti agama na yakne babalik kuari ka kufur deui babalik ka Yahudi deui babalik ka Nasrani deui kaeta teh apa saupayatillahu Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna ku golongan kaum anu resepen Gusti Allah kata kaum yuhibbuna jeung resepen eta kaum ka Gusti Allah pohara pisan ieu Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza bari kitu Kangjeng Nabi kaum eta teh kaum hadza kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum nu dipimpin ku Abu kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih. Setelah diteliti kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna teliti ku para sahabat ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina Ali. Tinu opat surtil deui pres deui ternyata nu paling cintaeun ka Allah cintaeun teh 2 hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah 2 tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara 2 teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hiji. Nomor kedua zillatin 'alal mu'minin kaum eta teh sangat ramah sangat bededah terhadap orang-orang mukmin
kanu sahanda pendedeh jeung nyaah kanu susahnya ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana kanu fakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min tawadu DPDP dedeh jeung nyaah bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana saha eta di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali ternyata dinu dua teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae Sayyidina Abu Bakar deui bae lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka mana aya naon nah aya deui anu minta bodak aya deui anu minta bantuan aya deui terus teu pernah diengkekeun deui teu pernah diengkekeun aya jelema datang deui ka dieu minta dibere isuk datang deui dibere deui isuk datang sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah dibere bae hayu bae terus Sayyidina Abu Bakar tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang lamun urang eueuh ka sieun mah moal kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan dibikeunan ku urang sieun pakir jadi pakir ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae pokona mah amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae buktina Sayyidina Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin keras terhadap orang-orang kafir teu meunang ngadenge selenting bawa di angin asal aya kafir gerak Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae kekerot geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah mun aya Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam geus kieu bae aya aing keneh urang ge dua aya asal ngadenge pabrik bae asal anu koprok bae sit beres main mah sit teh geus gigiling bae tah Sayyidina Abu Bakar mah gigiling sote deuk nanjeurkeun agama Allah kekerot asyiddah kekerot aizzatin 'alal kafirin gagah menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hiber acan eueuh bae pokona mah paeh teh jadi lalap ku Sayyidina Abu Bakar mah eueuh bae sugan sieun saeutik gede nyana luhung nyana hebat nyana eueuh gimbir saeutik-eutik acan aizzatin 'alal kafirin Sayyidina Abu Bakar dua Sayyidina Ali ge kitu ngan begitu dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih eleh ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali ge kitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir itu tangan dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sayyidina Abu Bakar Siddiq tilu opat yujahiduna fi sabilillah selalu munan kitu ngaranna jihad fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah kabeh ge perang ngan dibandingkeun keistimewaan berjuang na teh dua nu paling hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Ali dibandingkeun nu dua nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae yujahiduna fisabilillah dikorbankeun sagala rupa bae jang Islam Sayyidina Abu Bakar mah harta dikorbankeun jang Islam pikiran jang Islam tenaga jang Islam sekalipun nyawa jang Islam pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan naon bae dikorbankeun jang harta urang kuari geus datang ka mana urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala nyana usahana gede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musala ulah gede miliaran ulah leutik biasa leutik eta menta keramik doang keramik deuk iraha berjuang kakarak bangunan doang eta kakarak bangunan doang ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang singa deui ka mamanakeun anak buah dikerahkeun ka gawas ulah anu nel-nelajan bawa heula ka pos gadeu tuh memeh ku aing teu meunang aya sasage nya wah tuh pokoknya modal lah ngucur danana tah ieu jang sindena tah ieu jang nu mawana ieu jang sia transportna tah jang centeng besi kurang bebeja deui ka aing urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang jang nyukseskeun seseorang sekian miliar siap nu penting nanjeur
ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh. Aya masjid terbengkalai. Aya majelis, Masya Allah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul. Jadi perhatian kakara ke segi perjuangan dina bangunan kakara ke anu henteu katoel awak teh teu katoel ngan seukur harta doang. Urang mah encan pernah berjuang datang ka bebeakan can pernah. Encan pernah aya dongengna kieu, maing dijual teh sawah nu itu. Jangan nyeun nasid aing mah. Tapi lamun kieu mah jual sawah itu. Benar. Ya ini kan lurah pan. Loba tah manu kitu mah di Cikupa 2. Aya teh. Belar aja hiji. Cilongok mah teu. Teu kaliwat. Tuh pun berjuang kos gitu mah atuh loba jasa. Jadi dijual di mobil Kijang ya tahun 2005. Jangan nama sih nganggeuskeun masjid lah, jangan batur pengiman ka haji bae geus kajian batur-batur kula-kula eueuh nu kitu. Eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji. Aju anu hiji lah teu ngajual sawah mah teu bisa loba. Tuh jang kos kitu loba ieu berjuang kakaraku harta doang encan tek ku nyawa masyaallah. Pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge gan sautak saeutik we aya waktu-waktu senggang pakai kos kitu aya waktu saeutik sekelumit pakai kos kitu senggang lama pakai dunia bae senggang lama pakai dunia bae nah aya saeutik memikirkan ke arah eta kitu kele harta wah makin ditumpuk-tumpuk jang berjuang di jalan Allah mah asana angel kene komo awak mah kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana diteu meunangkeun padahal mah ieu teh geus kejerit jasa rakyat mah sabenerna mah naon sebabna nu matak kajerit makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede berarti nyana ngaloyongkeun kana pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia pek leg-leg pun geus mararawat para penggede-penggede sabodo nyana ya orang yang ngaku sebenarnya mah negara orang teh kos kitu tapi kos kitu mah ngaridoan berarti muncullah tiap-tiap perumahan muncullah tiap-tiap kampung mending nu geus layak nu can layak ge muncul berarti nyana kan nu tanda tangan nyana saha kieu nyana bae pokona mah henteu jelaskeun lagi nyana bae pokona mah ta eta teh tah tinggal paehna doang wallahu alam di akhirat eta ngaridoan pan berarti teh loyong nah eta mah terus we saderet ka dinya teh dihijikeun we ka ditu sakumaha kamari tah kuari mah tak aing mah ai perang mah meureunanan janteu ieu bae aing mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres du lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai-kiai ieu tanda tangan naon anti pembangunan gereja kira kalau mah ya masih ikut camat tadi aku panjana sok merek 3 juta sebulan kalau membuat tanda tangan nanti meren eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin nonde endahan jawara nu tampil aing tanda tangan teh heula aing ya tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan stempel bahwa aing anti pembangunan gereja emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok iya beureun ieu jang jalan ka surga aing geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokona geus engge di akhirat teh ditimbang salat jore zakat jore puasa jore ngaji jore aya hiji anti agama Nasrani wah cek malaikat ieu lu bagus bae timbang lu bagus aja jore bagus anu bagus surga coba begitu dibalangkeun itu jawara dibalangkeun ke mana itu ka sorga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara taruh atek ge ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari zaman perang otak zaman perang politik zaman perang ekonomi zaman perang budaya zaman perang informasi kuari perang informasi di internet Yahudi kieu Nasrani kieu Islam kieu per detik per jam per hari perang informasi perang terus begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh
Puguh Indonesia Malaysia nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari dioyak-oyak Sudan dioyakeun Yaman dioyakeun Misra dioyakeun Mesir Misra teh abis dijero oyak kabeh tak sakedeung deui teh terakhirna adalah Irak geus dioyakeun tak walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi sanajan nyana rarang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuhna rakyat sipil nu teu nyahoana naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta dek irahan nerapkeun demokrasi teh berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu bake etika ham tinggal ham buktina orok tembak awe tembak nu teu perang boloh dek di mana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi kita demokrasi teh kos kitu teh dek diturutan mun Sidina Abu Bakar ujana geus pedang kikiran cenah aya di ditu ge Abu Bakar mana nya geus sok kikiran main gapleh tapi teh mah ya tuh dek kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim kuari deuleu Irak deuleu Ethiopia deuleu kitu Turki kuari Mesir dan lain sebagainya dioyakeun ku Amerika pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang datang ka Iraha urang nuturkeunana dek datang ka Iraha karunya amat kiai nu aya di dinya karunya amat ustad nu aya di dinya ai urang mah rakyat tinggal nuturkeun nyana bae cak nyana iya ya cak nyana gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di harapan Allah ya nu matak DPR mah tinggal ngerebekna doang adeuna cenah aing teu jadi DPR aing mah jadi Pemda leuwih helem ka mana jangan gugulung eta mah hukum-hukum menang manusia tak ieu keur carita kagagahan Sayyidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an Yahudi Nasrani termasuk demokrasi pasti diperangan ku nyana mah urang teu berdaya ku hari teh teu berdaya lain lalagaan keur di kieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika negara mana nu masih kene kuat Islamna gempur tidak mau tahu satelitna ugal negara geus aya tek si satu negara per kabupaten geus aya nyana geus delekeun bae kieu bae negara mana nu hebat mulai dihihileudan geus aya kabeh gambaranna di manehanana tek eta teh secara teori urang sieun tapi Islam mah aya waliullah wali aya nu leuwih sieun ka Allah Amerika neulekeunana hanya sabaraha jam hanya sabaraha poe hanya sabaraha bulan Allah mah maha qadim neulekeunna ka urang leuwih nyaho leuwih pinter leuwih sagala-gala leuwih gagah ka Allah bae negara nu hancur cel aya waliullah hiji bisa menang mantap urang tungguan wali bae tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan asal beda partai beda hukum model aturan mah partai bae jangan kadurian hukum teu kudu beda teu ieu mah berarti teu bareres kan kiaina asal beda partai beda hukum beda organisasi beda hukum beda kedudukan beda hukum atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka Iraha urang kikituan bae mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa begitu dibandingkan sahabat nu muncul 4 di antara 4 nu muncul 2 di antara 2 paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim
eta kaum cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumatallaim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad apakah sieun dicacad apakah sieun dicaci apakah sieun dimaki dicercat teu sieun setik-etik acan sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim kupilu keyakinan keimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ke jelema-jelema anu nyacat sabodoh sadaek lah ngabudah sia terus bae aing mah iyalah wala yakhafuna laumata